Begin. Ngajeng leuwas mang. Aduh, sia. Naon teh? Si Comrok beli mobil. Wah, Oh. Bisa jig-jigan kasih Comrok di. tam. Si bodong ngiraha ngaliwat. Nah, dari keur ngalit belum dilebak jom-jom. Gua gogorowan tadi ka dieu. Duli ada sih teman nyambung. Cuma juput kobon teh ngarapen we juput hese teh. Si bodong gogorowan pantes sekalinya. Tadi yuk kita kadengen berwarna lapar nih hari teh. Aduh. Buah cai, abah kulub-kulub wewi acan. Oh, teh. Pamajikan teh cenah bisi hayang bala-bala nem motor. Bener teh. Wae. Mendingan soleh boga pamajikan teh. Tuh, es campur deh. Nah, dua boba nu manehna tinggalin. Wae dong sekadieu cenah meuli deui. Terus buka beneran ya, Mak. Soleh geuning boga pamajikan teh. Ngarti sakieu mah. Pasti bakal lapareun mah nya sandi ditu. Pasti hayang nginum cenah. Ngan dia dua ieu jang manehanana meureun hiji maksudna mah. Jeung pohoeun kumaha ieu teh. Bae biakeun di dia. Si bolong. Si bolong ya kaingetan ke urang boga upieun teh. Kai cuai kitu. Tapi saya sok lieur aing ngobrol jeung jelema eta teh. Cara nyambung aing ka itu main ka dieu. Tapi udah karunya ge. Di itu ngopina jeung si bodang bae aing ngopi sorangan di ditu. Bodang karunya. Oh itu ayah tuh. Oh ini Comrok itu tadi. Saya tahu mau mungkin kali ya. Dia mah sama. Aduh iting Antep cenah bon itu mau batur sia koplok wah. Batur heuleuy mah suaranya dihakan orai Comrok. Itu pangarejoki si bodang. Aduh itu mau tadi. Pelakan deh. Mang. Begin. Ngajeng leuwas mang. Aduh, sia. Mana, Bah? Ulin we ka dieu. Nak tuangeun gini. Ari kana hakaneun mah hejo. Nah teh mawa, Damar cabe, biasana mawa pan. Biasana mawa dahareun geuning kan. Sok we lah ngadamar sok. Seueur cabe lah periogi mah. Tuh. Iya. Mau Kang? Gawe wae kolot tingginya diuk. Aduh, dia sana. Ini Abi. Kana dahareun mah. Aduh, Jeli kana dahareun mah. Aduh. Yo, Kang bager nih ya, Kangnya. rek babageran orangnya. Tadi pemajikan. Mau nyambung jeung we dahar langsung lah. Bagernya. Bager kieu. Yo. Karek nempon nu kieu. Ya anu kieu anya. Kieu ijah ieu teh meulina teh. Ciga ieu, nu di balong teh naon teh Bah? Masa gabah ting. Balong. Lihat Bah. Yo. Oh, tidak meureun bala-bala isuk-isuk atuh pemajikan teh meuli teh meureunan. Karek nget bieu. Nyambung kena dahareun mah dahareun mah. Aduh, mah. Oh, tedangan dua ieu teh pamajikan urang hiji meureunan. Enak kieu Kita tadi di dieu. Nya. Saha-saha. Nah, bisa ngadak-ngadak nyambung di bela nu kitu mah.
Jeung teh gawe teh kieu tani teh. Goreng jeung goreng we. Adangan pangabutuh mah da tuluy geuningan. Kieu aja. Wayana we da nama tuh lain mang bodeng hungkul. Tadi goreng ke teh itu gitu. Tadi ngari tilbak. Ngari tilbak itu di kebun cabe tadi. Heuh sarua kitu. Ngobrol teh. Cengekan tukang. Mang. Cengekan. Ya. Nah, leutik kieu teh. Aya kerja kumaha. Padahal mah cengen loba tuh ieu. Lama aku kan? Saing. Apa? Di warung leutik apa? Ai mana teh lah, da eta. Nah, kan? Jangan apa? Goblok. Bawa sana. Enggak mau deh. Menu sana naon palingan melak cabe, udah kahakaran lagi cabe we meureunnya. Oh, lami ada. Cabe naon yuk, keuyeuk yuk. Mak, Cengek naon keuyeuk yuk. itu payon teh ngabibitkeunna cengek bondon. Ah, sorry. Aya cengek bondon, Emang ada nya. sok ngabondon gitu. Itu begara leude. Jadi ciga eta kalau deh. Enggak tahu. Aduh. Aya cengek bondon. Cuman nu meulieunage khusus cuma. Kamari geus apa can? Naon teh? Si Congror meuli mobil. Wah, Oh, Mang Comro. kamari tanah jual ieu. Oh. Bisaeun Ieu gitu. mobil nama kieu. Heuh Bisaeun. teuing dek sacang caya. Pengen di mana? Panggil kamari teh. Kamari teh dekat dieu. Panggil di Lebak di jalan raya. Hiji ayam petorna jeung juga motor si Congror. Pas direret, bener keur ngilikan mobil kieu. Ganti awal. Sombongnya si teh nya. Wah, saya mah Sombong. kemana-mana duit di kantongan lamun heueuh loba. Ah, pas kamari teh. Jeung cina mobilna HD kieu. Ada mimiti mah bener jika rek meuli bener cinta hanya jadi si koplok kita meuli mobil HD. Berada panas ya ditanya rada nyeksrek mimiti mah. Aya pas teu kongsi lila, pas balik panggih jeung calona. Keur ka jalan keur balikeun, tes tanya kieu. Geus balik nih si Comro. Geus cenah. Nah, cina mobilna di dieu keneh. Jadi dibeli. Jadi beli. Duitna kurang. Babalagaan mun tadi mah hayang meuli mobil HD. Gablek duit teuing sabaraha. Kalau alamnya sabaraha-sabaraha mah cenah ngomong mah cenah si koplok mah teu balik cenah. Sugan teh we gablek duit. Ai si Comro mah kalakuan watak bina mah heuh panas urang teh. Nyeksrek. Ngadeng itu jadi mah. Ngadeng itu kalah yang seuri mah tak sugan teh tadi aya ka dieu. Bro, arek diseungseurikeun nya teh mun panggil di dieu. Terakhir teh bahasa nanaroskeun kanang meri. Abi panggil sareng Mang Comro teh. Oh, paingan apaleun dibejakeun ku di dinya. Bejakeun di mana? Bejakeun kanang meri eta. Kumaha? Dapan kamari teh ka memeh ka kanang meri teh ka imah heula. Langsung di dieu teh lompat kanang meri. Ai kunjung-kunjung juga aya kanang meri. Oh, ku abi meureunna. Salah. Panaroskeun. Panabi keur di kebon cabe. Kanang meri cenah di mana? Kanang meri cenah kanang entog. Ku abi tuduhkeun we. Kan wabah meureun tadinya aya. Rek naon hari teh? Heuting. Rek pamer meureun loba duit meureun. Padahal duit usahanya tanya. Duit nu keluargana meureun. Kabelah tong ngomongkeun batur eta mah. Heeh. Si Doraka. Kade abi ngobrolkeun bisi dibejakeun. Wah, keun we sia eta mah orang rampok we. Kedua. Wah, maka dia sebenarnya manusia eta mah. Keur sibuk meureunna neangan mobil. Mobil nu HD tapi murah jiga nama. Geus lah. Mana Kang? Isuk pangmelikeun deui.
Bima iraha kan kabeulin kitu. Lah tong sok merendah hati. Terakhir nuang masuk anu kitu teh. Keur usum sakola kene belum baheula. 2000 sabaraha. Sebelah panu. Tidinya mah sugan teh moal kieu batan kieu hirup tanian. Keahlian tani batan sakieu. Sebenarnya mah teh mah teh ngarakacak ningali batur mah leuh. Cing barorengkal usahana teh tragan-tragan di dieu nya. Arusahana teh aralus juga hararoga aralus. Di dieu mah lah hayang ngomean sasaungan ge di imah. Kata asa hese gitu bah. Tani sebenarnya mah geus hayang eureun maksudna teh kumaha dari tuluykeun di kalah tuluy modal. Ku cek akang kudu kumaha. Ya matos lamun berat kieu mah. Karunya di mah. Intina mah urang kudu sabar. Narima anu diberi anu diberikan anu dibikeun ku Allah ka urang kudu narima. Kudu narima urang kudu ikhlas intina mah, ikhlas sabar. Bahwa itu ujian ke urang itu ujian. Jadi meureunan nu sesana nu ditu teh meureunan si Comro mah rek dietakeun ku batur mah nya. Ada bisa jigan ka si Comro di. Nah, bah. Aing ngomong tadi teh. Heuh eta kan tanah teh dijual teh kan sabaraha 2 hektar leuwih. Anunan 4 hektar ngadangu teh meureun rek di nu 2 hektarna deui meureun rek dietakeun digarapkeun ku batur gitu. Abi gatuh ieu urang garapkeun ku batur lah. Nu diduakeun ka hasilna. Da asli abi goreng wae teh. Wae penghasilan. Ku naon maksudna jeung ka si Comro? Heuh kitu. Ku akang diobrolkeun. Abi tarepena ke jeung Mang Comrona. Beak hakaneun garapna nya. Ngawur beak hakaneun mah jelema ieu mah. Asli pelakan kieu wae. Keur budak bisi budak can jajan di imah. Nya teu nuhun Kang. Dan nyambung si kurang ajar mah aya dibere duit mah. Nuhun Kang. Eta teh rezeki budak teh. Nya Kang nuhun Kang bager nya. Tembay atuh jadi wasilah. Meureun rezeki budak teh kawannya wasilahna abdi kitu rezekina abdi nu nyanakna. Nya Kang nuhun pisan Kang. Sugane atuh urang teh. Atuh eueuh ti itu aya teh dieu. Ada Allah mah atuh mere jalan ka urang keur akhirnya keur ikhtiar gitu nyokot rezeki bisa di mana wae teh tina tani ge. Kadang urang mah berpikiran wah urang ieu lamun teu tani yang mau boga penghasilan halau alam da ari urusan eta mah lain urang nu ngatur atuh. Cae berarti Kang mun di jagongan mah. Ini cocok tos panasna lami kan kalau dona. Nah nek lamun di jagong di jagongan mah bakal teh wah marontok geura. Soalnya kan urut ka halodoan lila gitu. Anjing lila beak duit aing teh. Udah dibarengkeun lah abi rek kelihatan jagung. Comro. Nya. Gitu lah. Tah bari ngarokok tah. Terus Tah. Keur anjing Abi mah share lagi we nyompin duanya. Dikeun. Tambahan deui bisa teu boga keur isuk. Nya orang jagongan lah. Nya. Si anjing geus sana jagong di wae sama. Dikhawatireun oge jelema ieu. Teh nyari riwayat tuur eta abi teh. Ketrok ku palu. Duka kumaha engke we bibit sama Kang bibitan deui we. Heuh bibit tadi dia melak bibit cengek, di dia melak bibit bisa tomat. Kang mencetak. Bisa kan segala bisa. Isuk ieu nya di ala. Mencetankeun kan. Isuk ieu jukut di ala. Balik heula. Paranjang terus siap lah tiap dipanen. Bensinna nu dewek euy. Bensinna nu urang ieu. Ramut sok we wios.
Nuhun yuk nya. Siap. Rapana, yang kewe di bumi nyesepna. Siap. Sepotong we, abi mah kerenjing sepotong. Berapa balik kau mah tereh purit. Naon? Berapa balik geus burit tuh. Mana? Oh, we lah. Baliknya. Nggak salaman lah. Oh, nya Kang. Nya. Nuhun Kang nya. Mau balik ah jalan tinggi jam duit aing beak. Kang nuhun Kang. Ini ngobrol jeung saya mah. Lamun kudu ngagubugakeun wae da. Aing teh kitu aya wae. Duit ledis tuh mah tuh. Odok loba aing alaan. Odok. Duit beak kakanun beak ngobrol jeung rada teh eling. Tapi kembali ketang di Malung da kumaha deui atuh. Karunyaeun. Si karunyaeun ding geus eta teh. Ulin aya sok mah ka imahna. Aing boga beas mun teu salah. Tah teh meuli teh 3 liter. 3 liter. Ah bikeunnya ku dewe 1 liter mah karunya. Nuhun pisan, Bah. Bager geuning si Sabah teh lah. Mananya tuluy? Isukan mau urang ieu ah. Urang isuk keneh ka kebon teh. Jadi semangat sugan we ngapoe mere duit, mere tuangeun. Ki urang mau sarapan heula ti imah teh lamun can ka dieu urang tungguan ah isuk mah. Saungna